Eh, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Ke mana ya? Alhamdulillah, ini mah loba, belanja bulanan. Alhamdulillah. Cina sehingga buka tetangga masih tuh bagi gini. Kalau batu mana bala entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan. Wah, aneh nya teh penting naon sih. Jadi hari inget ke anak incu kieu nya, ayeuna naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Warung ye. Nya, ini teh menikangen, nyiaran nyai deui, karak nyiaran nyai deui, geus bara tahun ya guris. Emang gadis ada kutunya, Neng? Waktu kecil mah ada nyai loba, nyai loba kutuan, ini kutu, kuar, risa, toko beas ge araya nyai mah. Ya kan nyai non keur tiga ge mandi di balong tuh, jeung si Cek. Oh iya, Neng, Masa kok gadis kupak nggak wae. ikut? Nyai mah kan leutik teh inget. Ayeuna mah meni harum tuh nya rambut nyai mah, kutuna ge eueuh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kenal naon? Emang budug. Bona. Heeh, Bona. Tumben nyai ka dieu. Atuh Bingung uing. nggak ikut? Hah? Cek. Cepet tadi main ke sono, gak tahu ke sawah apa kemana. Kok nya gak ikut? Enggak, ini lagi ambilin kutu sama Nenek. Ya Allah, masih banyak kutunya. Dari siaran iku mah geus sila cek mate nyanyi, mate meni kangen. Heeh. Nyaran deui. Di Bonak pasti Cek nggak ikut. Enggak sayang, tadi katanya mau ke sawah atau ke Tegal atau kemana gitu. Takutnya mereka capi lagi sama kamu tadinya mah. Iya, gara-gara si Cek kemarin aku kan jadi jatuh ke kali. Iya nyai, si Encep teh kasihan gak ada temennya. Ya untung ada kamu sih kesini. Nyamanya. Bener Bona. Heeh. Emang saya batur nasi gadisnya. Tapi kade aja lalaki mah kadeknya, nah jadi nyobain babaturan kuenya ya. mah. Sok jablok. Bona tumben kayak mama. Bonah mah tuh sarepi we mah di imah, jangan cari takeun we ka emak. Cari kanaon Bona. Kan Bonah kan ka ondangan mak. Anu kamari. Heeh, ka Mak Ijah mak. Hmm. Nah tuh mak. Ka uing cembarut teh mah kunaon eta Pak Ijah. Kunaon emang? Kitu mah kunaon ka urang. Urang teh geulis apa mak? Ah, itu Bona mah tiba ku sebarong. Mama bisa Nah, wae. ini sambil jajan nih kuenya. Ah mah di dahar mak. Eta putih heula. Mama meuni asa aramis. Nuhun ya Neng. Ranah kadaharan emak eta mah. Heeh. Aramis gitu. Sok atuh kunaon anu si Ijah teh kamari. Gede hooh. Lah hasilnya Neng nya. Gadis aja udah bilang. Sebut urang rihase mak. Nah, tadi nahan harus ngomong nahan Bonah tadi cenah. Gadis lapar. Jeung Neng we. Anu hajat kamari si Ijah. Heuh eta kunaon Mak Ijah ka urang nah. Emang kunaon? Begak-begik we kos beru. Boga bege. Heuh nang. Kitu tuh. Orang teh nawar daang henteu mah, atupan urang kumaha ka ondang. Ka ondang meni 2,5 juta diberenya naon coba balik kanan. Cau hiji jeung peuyeum. Geuning si Ijah kos kitu. Ningka mama kamari eta keur dibuka meni loba. Eta teh kunaon dendam suganya keur eta Mang Ijot. Gedeung Mang Ijo. Eta salakina. Oh, heeh. Atuh urang ditoel bujur urang keur liot aya Mang Ijah tuh paman keselen beureunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kom. Keun naon? Ya biasa wae ieu mah. Ibu ngarumpi. Sok diuk. Oh, Pas di mana mana? itu tas milik sawah. Emang kunaon sawah diilikan atukan meureun diilik mah meureun sing aya hama, sing Atau aya kalian beuri. diukna udah didinya. Sini ku urang digegel meureun. Henteu ah. Kada laonan. Iya. Ieu emak. Merobot. Adinya sok ateun. Kue di kokom. Naon Kue ieu? ti si Bonah. Ngeunah saan? Coba ngeunah. Kumaha tadi? Tadi non Noel gitu. Si Heeh, eta si Ijotna. Bojur urang ditoe Tapi pakai ku ijah ngeunah nang keseleun nya. si Ijo temen tibalana ge bengal. Kak mah bengal sarua. Kan ini mah ieu. Suka beukeun kan ini. Makana ieu Kak urang mun beuki mah Emang beukeun ka mari ceu? beukeun lah kan urang mah geulis kieu gerang bengsrat Ijot beukeun ka si Kokom ya. udah daek ka Mang Ijot mah. kunaon Apa ituna? banaon na Awena. hayeun teh urang mah yang penting loba duitna Nyaho teh ka urang yang itu we noelane bujur mah bujur urang gede. ih maneh mah emang mana kitu eta mah bool kos kitu meureun Heuh, ai maneh kamari ka undangan diberkatan loba teu? ih urang mah kan geusan geus Naon anu kapentingan geussan? kapentingan urang mah geusan Hajatana. heuh lah urang culak cileuk teh geus eueuh sasaha Ararane ka undangan.
Saha kondangan. Kadang aneh-aneh itu Kunaon, korotan. kondangan. Kan urang mah kaputingan jadi teh arenggesan usah saha. Lain cenah bareng cek si ieu. Bareng tapi orang balik deui susuhan urang can diangkatan dek hujan jadi teh kitu. HDG daripada urang, mana mah HDG Kunaon? Eta tadi teu ini beureun beas jeung kue. Ya kok dibawa dibalik Ya lah. itu daripada urang ka ondangan Atuh urang rugi lah masa nanaon itu urang. dibere cau doang aja urang. Mending cau mah tuh urang mah teu bawa nanaon Kan biasanya dibawa deui beureun mah rugi ieu. Heeh sih. Cuma Ah, mama ada kamarnya manitip kasih gadis. Da alhamdulillah berkat pagi lo. Emang loba. heeh, kosnya teh manehna mah geuleuh kitu nya ka urang-urang teh nya ceuk. Banyak punya nenek, ada Emang ieu budak teh apa loba Ada etaan, loba kutuan. anak aing, iya, incu aing ulah buku gue. Atuh mah geus gede oge meuli sekali sian. Manehna teh bukan anak mandul. Mandul. Eta ieu. Urang Heeh. udah urang kumaha tuh udah ulah lakina. Ka maneh kumaha bogaan maneh teh Eh. ateu. Ya Kom, atur mah atur. kom, emang mana gitu wae ayeuna moal boga salah. Heeh. Ka urang mah urang daekeun mah. Urang mah geus 50 eta lalaki. Lalaki Apa kabeh. dah encep hiji eta nu kamari-kamari kan ka mana ku urang diserahkeun kabeh. Eta lalaki kabeh. Ya heuh ceuk tapi aya bencongan hiji. Burung Palingan urang itu bapak encep cuma bencongnya. Oh, pantas anak kitu rada-rada kumaha. Kira mah anak urang gagah lah. Gagah Tanya si Incep. Moal meureun Teh kumaha ka undangan maneh? Teh kumaha eta? yang geus teu kahutangan berarti urang balik deui. Iya, Itu masih di si Incep imah pasti gadis Udah urang si sebulan Incep nyawa. mah. Si Incep Ini udah mah udah udah udah. Dan usta ulin sorangan lalaki mah ulin jeung lalaki deui. Urang paurnya ho. Kutu Bisa deui jadi gadis ya. Heeh, si jadi fitnah. 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 Kita mendung we. Pajarkeun wae teh. Di kumahakeun. Mah eta teh erna kunaon kate bona asa ku geuleuh jelema. Emang kunaon ceuk? Eta ningali gini sok tu asa ku pasarea wae kepanggih teh. Ieu teh nyaho eta teh kecabutin. Naon nya geuleuheun wae nya. Aya dendam Bona pribadi habis. apa? Astagfirullahaladzim. Asia gadis. Asam-asam beak. Eta ku gembul, Lapar letik-letik bareng mana? burung sugan berat. Sia, incu aing kan gobok-gobok wae. Atuh, Asa geuleuh penting kumaha loba, teh aya aya nini na beureun geuleuh wae. Eta mah sakitu lobana meni beak. Ada si gadis kajeun. Eta kunaon si Erna ngomongna ka maneh? Eta cenah kitu, cenah masalah mana teh cenah. Heeh. Cenah mana mah so ieu, so itu loba ieu, loba itu, tapi hayang lain hak batur. Jadi eta teh meureun nya sirik, Sirik, nya ka urang teh meureun heeh. eta mak. Sirik meureunnan nya ka Oh, urang. dasar mana mah orang kaya meureun. Cara dianggap sen bau huut. Eta geuning pindah, Sembarangan mak teh ngomong teh nya sok sabenerna. eta pindah. Mah eta loba ketuan teh mah geulis. Nyao. Ah, Sama jadi geblek, Perasaan eta ceerna teh ka bibona teh asa ku geuleuh. Urang teh nyaho da urang ternyata kesalah meureunnan nya urang dibere BLT kan urang kan kahayangi dibere RT meureun nya. Oh, mun eta boga dendam pribadi, jadi Meureunna. teh kitu menjadi Ka urang teh geuleuh mah wae. diblas jebris wae. Oh, Eta ka euceung ngomong naon? ka urang mah teu ngomong naon ieu sih cuma eta Urang sampai sebut salindungkeun euceung pamali bejakeun ka urang. ulah masa urang kudu ngomong ka ditu ka dieu ngomong ka ditu. Ya ulah ka urang doang lah. Pajarkeun urang ngagos. Namanya BLT kan urang didaftarkeun kitu Embung mah. aja embung urang embung nanti embung omong ka ditu. Kita mah Mun kita urang pajarkeun ngadu domba meureun. kenapa gak tuh? Ila eta nini Ka urang mana ngageureun ka urang dibiasakeun ya ka jeung urang mah da embung ngadu domba. Ai maneh kunaon cek kokon? Da urang Kita nyara kamu ngobrol teh. da urang Salah. Mau eta ka mana sih Kamana? eta? Iya, gara randeng wae tuh incu nini. Dulu ya. Ya ante ai budak sih Ayo ulin meureun dengan anak urang. Ah, kajeun atuh asem teh ulah masak kudu jeung mama. Dis, Ipat, ulah burit-burit teh nya, Neng. Ke, Empat. balik ka dia rek magrib. Gadis dis, meureun. dis. Mun aya sincep, tidak baliknya. Iya, Bi. Dek hujan, tuh nya. Iya. Heeh. Terus sok diumbar budak teh rek hujan. Heuh, itu sih gimana mama tina mangkat. Mana teh ka sawah ceuk ayeuna. Itu ke tegaran awak dah. Atuh ulah dipaksakeun ceuk. Dipaksakeun naon? Ulah dipaksakeun anya nyeri awak mah digelengan awak mah geus isi Dah dahih. udah urang mah henteu. Teu naon. Kok kamu kumaha sih ngobrol di mana? Nama? Ah, mama geus capek nya tadi maneh ngomong wae duaan. Ngomong naon sih? Ah bodoh ah sama para rusing yang ngomong jeung sama tercala cenah Naon eta? orang balik heula nya. Kada-kadanya bona. Heeh. Eta kunaon Kaca heula akhirnya. Itu sejarah sudah sedih wae ka urang. Ih, eta nini ka mana deui? Urang ditinggalkeun sorangan, pajarkeun aing jelema gelo ieu. Ih, Cep, kamu mau kemana? Gadis dari mana? Aku dari rumah, tadi ada mama kamu sama Bikokom.
Tapi aku berisik denger mereka gosip. Jadi aku pergi. Udah main aja yuk. Mana? Tapi mau hujan kayaknya nih. Gak Iya, apa-apa. ini udah gerimis. Mau nggak? Apa itu? Encep, itu apaan? Jeruk. Mau jeruk kak? Masih banyak. Banyak tapi itu yang punyanya udah ada, susah lagi ngambilnya. Tapi nggak mau, atau kamu maling lagi kayak kecapek Ih, kemarin. ini mah jatuh di bawah tuh. Jadi ini mah udah jatuh. Encep, hujan ini gimana gede? Iya tuh kemana X itu? Ayo ayo. Encep, hujan. Yuk ambil daun itu aja. Cepetan, Encep, hujan. Bentar. Awas ada ulet. Iya ya. Aduh. Marah dua. Iya, ambil 2. Aduh hujan. Udah, Cep, aman. Ayo kita ke sawah. Yuk. Ada lesang. Ih, carikan orang gak ya? Kumanya. Udah biarin, nenek kan lagi pada ngobrol sama mama kamu. Ayo buruan, gadis. Tungguin, Cep. Ayo. Kenapa, Cep? Ih, naon? Ih. Aku teh semenjak di rumah nenek gak pernah cukuran. Nggak ada itunya, nggak ada bedognya. Hujan deh. Kelak. Aing ku penasaran ka tangka capi si Erna. Emang lo bantu sih nya? Ilik apanya? Ilik ah. Geuning heueuh loba. Orang ala orang ngenta Erna. Ngenta kacapi, sakarung. Loba tah geuningan. Coba langsung aja ya Allah Akbar. Ini surut odeng,